Sampurasun. Haturan pamiarsa wilujeng tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur nyaeta Ngalajur Nafsu karya Bapak Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Majah teh mah cenah heran, teu ngarti cenah ti mana boga duit sakitu gedena, kapan sok kitu nya. Sumuhun Kang, abdi mah alim upami nguping anu sok cumarios kitu teh Kang, mending disumputkeun be, kapan jempling kajabi engke dina waktosna dina boboran Idul Fitri sadayana nuti engkang teh pada dianggo kitu cenah ceuk Marsina. Atuda maranehna nungguan keneh mobil sabab mobil can kurunyung keneh bae. Lah kanggo boboran banyak boboran deui we atuh Mar. Ayeuna mah sok be anggo eta. Ayeuna mah di ditu urang ngagaleuh deui anu model anyar. Malih mah raksukan ge urang ngagaleuh. Ngahaja mana engkang ngajak Mar ge ka kota. Sangkan Mar milih ku anjeun. Nu mana nu dipika seneng. Peperieun ka kota teh kapan ageng. Ongkos deui teu sakitu gedena. Tos be sase ka kota ageng mah ieuh urang ka Bandung. Ayeuna mah di kota alit belanan. Engke be da di dinya ge geus komplit. Atuh da laras Kang, balanja mah di kota alit, di kota ageng oge sami keneh. Ayeuna mah henteu aya bentenna geuning, ceuk Nyi Marsina. Hatena geus bungangang darek dipangmeulikeun papakean nu kacida marundalna sigana mah. Atuh teu lila kurunyung teh mobil datang malah marada lowong. Reg weh eureun da dipegat. Telak maranehna narumpak mobil. Geus kitu mah geuleuyeung mobil ge init deui. Nu moal lila oge nepi da ukur setengah jam ti dinya mah ka tempat anu dituju teh ka kota Minangkana mah. Saha anu nyaho najan pikeun jinisna tangtu moal nyahoeun. Yen waktu maranehna indit ti dinya teh kana mobil aya anu ngaliwat hiji jajaka. Eta jajaka teh nu bogoheun deui ka Nyi Marsina. Ti heula kungsi manehna oge nganjang.
ngan kulantaran manehna digawe di daerahna anu jauh ti lemburna. Tara ieu mineng dina nganjangna. Lamun geus aya 3 bulan mah meureun kaopatna kakara nganjang ka lembur Nyi Marsinah ka Cisangkuy. Ngaranna Radiman. Eta nu bogoheun ka Nyi Marsinah teh. Duka atuh dina waktu anu sok nganjang teh ka Nyi Marsinah. Duka geus papada sarua bogohna atawa kumaha. Duka can betus meureun Radiman teh ka Nyi Marsinah. Ka indungna nya kitu keneh. Barang nempo Nyi Marsinah duaan jeung Den Musna. Maranehna haranjat kana mobil tur ngageleuyeng indit. Kacida panasna teh. Atuh ceuk hatena. Jadah teh geuning babarengan jeung Den Musna. Naon hubungan anak Den Musna jeung Marsinah? Rek ditanyakeun sia ka sobatna ka Rosni. Da rarasaan aing ge geus kungsi nyarita ka manehna yen miboga papacangan. Tapi ayeuna nah manehna kitu jalir kana janji ti heula. Yen manehna ge geuning cenah ngantosan. Radiman gagancangan lempangna. Malah can nepi ka imah Nyi Rosni oge. Nyaeta kasobat Nyi Marsinah teh. Geus gok patepung di jalan da harita Nyi Rosni mentas ti cai. Manehna sok ngaliwat ka jalan eta. Cek Rosni, manehna gegeroan. Red Nyi Rosni ngareret, breh Radiman. Atuh kageteun oge teu sangka bakal datang dina poe ieu. Ayi Radiman, haturan ayi. Teu disangka bakal sumping dinten ieu. Majah mah bade tos boboran ka dieu teh. Ceuk Nyi Rosni. Manehna tugteg hatena. Pedah KPHP-an ku Nyi Marsinah da bareto ge panglayarna teh manehna. Ih, nyaeta bet keyang pisan ceuk. Hayang dinten ieu ka dieu teh. Bilih dina boboran sia mah abdi teh bade kalembur pun bapak sareng pun biang. Da meureun moal tiasa enggal-enggal ka dieu ari tos kalembur mah deui. Kutan. Nah atuh jang Radiman ka dieu teh. Sok lat-lat teuing. 3 sasih sakali atuh paling telatna ge. Ayeuna tos aya kana 5 sasihna. Nambe aya ka dieu deui ti harita teh. 6 sasih malihan cek eta ngan ceuceuk mah. Sumuhun. Kapan nuju repot ku pada melan di dayeuh teh ceuk. Maklum atuh tukang kuli mah kieu. Ayeuna katompernakeun siam sasih siam. Nembe meureun abdi teh rengse. Nembe tiasa ka dieu teh cuti 2 minggu. Mangga atuh urang kacecebelanan yi. Sanes kitu ceuk dupi dieu teh abdi mendakan Nyi Marsinah asa sasarengan karena mobil jeung Den Musna. Abdi ge kapan terang kan Den Musna mah. Di zaman sekolah keneh ge kapan kenal. Atuh Nyi Rosni ngarenjag. Tapi pokna kitu menakan Nyi Marsinah sareng Den Musna. Iraha
nembe kitu menakana atanapi parantos lami. Nembe pisan ce, abdi jerut tina mobil nu hiji deui nu tukang geunana aranjeunna raek. Ari pangintan teh meureun nuju ka dayeuh aranjeunna mah. Da eta be abi ge ningal heran naha tos narikah kitu. Da meuni make jeung wani patuyun-tuyun kana mobil nage. Ayo belanan. Urang ka imah cece ieu keun di imah cece urang ngadongeng nama. Di dieu mah moal salse. Ceuk Nyi Rosni. Manehna ge rada ngarasa bingungna pikeun pijawabeunana. Mangga atuh ceuk ngiringan beh. Sakawitna mah bade teras ka bumi ibuna Nyi Marsinah abdi teh. Ka cece belanan Yi. Mangga ah. Cenah. Bari tuluy manehna nu ti heula leumpangna dituturkeun ku Radiman. Teu lila geus arunggah ka imah Nyi Rosni. Gek dina samak sulam. Malah Rosni sanggeus manehna nyumponan wadah muncang. Sanggeus manehna nyumponan teu lila geus arunggah ka imah Nyi Rosni. Gek dina samak sulam. Malah Rosni sanggeus manehna nyimpenan wadah meunang ngumbahan. Gancang nyang hareupan. Bari pokna. Kumaha Yi? Damang. Barekah ceuk sawangsulna. Cece kumaha di dieu? Damang. Alhamdulillah sami aya dina ginanjar kawilujengan mah. Atuh cece oge waktos ieu mah nuju dina sehat deui. Nuhun atuh ceuk. Tah pogo bade enggal tumaros beh. Dupi hubungan den musna ka Nyi Marsinah teh kumaha ceuk? Hanja ka pamiarsa waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag dugi ka dieu heula ieu carios enjing urang teraskeun deui kalayan waktos sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun permios. Terlampang macam terang pujang papa